Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ayustina Aeropria ti kelas 11 C reguler. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Ngala Cabe. Dina hiji poe, monyet jeung kuya ngala cabe ka kebon patani. Monyet buru-buru ngahakan cabe anu geus beureum. Monyet ladaeun terus ngucap, "Seuhah, lada, lada." Patani kaluar tina saung. Monyet lumpat sedengkeun kuya katewak sabab lumpatna boyot. Geus kitu kuya ku patani di kurungan, cenah isukna rek dipencit. Peutingna monyet ngadatangan kuya. Kuya nyaritakeun ka monyet yen manehna rek dikawinkeun ka anak patani. Monyet kabitaeun, tuluy manehna menta nukeuran ka kuya. Si sakadang kuya kaluar tuluy sakadang monyet asup ka jero kurung. Isukna patani ngasah bedog maksudna rek mencit kuya anu aya di kurung. Monyet reuwas ngadenge patani rek mencit sato anu di kurungan. Loba akal monyet papayahan dina jero kurung. Barang patani muka kurung, patani reuwas sabab di jero kurung lain kuya, tapi monyet paeh. Monyet dialungkeun ka kebon. Geus dialungkeun, berebet monyet lumpat sataker kebek. Patani olohok sabab katipu ku sakadang kuya jeung sakadang monyet. Sakitu wae dongeng anu tiasa dipintonkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.